aing teh daona cita-cita tiba heula bulan madu teh nya yang di kebun suuk. Jeung eta aing ngaranna teh Wirgining si woi. Ya. Uning Madukara teu di Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna nya taroskeun we dadang tati Sukanagara teh ka kanan ka ituna teh ka Dupanak taroskeun dadang cobek Kai maksud kaula jeung dadang cobek naon? oh bisa ya maksud oh patula-patulin paling atuh kuring lah nu gering mah cicing kanya nya pake bayangkeun kanya bayangkeun Aisyah kira rek cager mah kana pikiran peke bayangkeun punuk nu geulis rurupaanana lain resep kana punuk nu geulis pisan resepna ge punuk sinen Bagja ai anjeun teh naonana anu tukang abdi ieu kuring teh adina adina itu sumuhun nah mun teu sarupa nya moal sarupa da beda hanya tak itu ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning nya ari abdi waktu nyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab langkung lenyang ini jauh teh ngomong saya eta teuing jeung eta iya tapi rada nyari bima cacing ngaran maneh saha ai ngaran abdi mah Dawala baheula Mamang Amir di Cibodas apa nepi ka Dawala teh teh pan teh dagang walu ladang jadi hirup abdi mah ngandalkeun di ladang walu nya ngaran teh Dawala ari eta lanjut anjeun tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga naon saha naon ieu aja teh teuing kuring oge saha ngaranna ngaranna teh Astra Jingga woi tobat kunaon teu penyakit jantung ya jelema teh naon dari kudu teh ka deuleu naon teh nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe teu kadeuleu teu kadenge teu kara ngaranna teh saha bi teh nu jelas Astra Jingga Astra Jingga sumuhun nah sangaran gitu dasinya teh anak kaula anak nu jadi adi anak raja alok suan meureun suan cenah mah panggihna impian teh Kasep lir dewa nu lungsur ti kahyangan tapi ari ieu jeung mutu ge Kasep kena coet nepi ka eueuh araheun ieu patongong-tongongna terlebah dieu ya atawa sangaran meureun rupina di mana lah anjeun di mana abdi teh ti Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi Den Mardi uning Madukara teu di Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna
nya Taroskeun we dadang. tati suka negara teh ka kanan ka itu teh ka depanak taroskeun dadang cobek kai maksud kaula jeung dadang cobek naon bisi bisa ya maksud bawa patulah-patulin bisa ya pangabutuh we nya Dadang cobek mah taroskeun Gitu. bumi nama galing di mana? taroskeun bumi mamagaling ya bilih bade nyimpang heula mari Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu ya di kampung Tumaritis semut deka mana biasa we apluk-aplukan ukuran iya nuturkeun inung suku abdi teh nah maksudnya bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah ieu teh pun dulur teh gering naon hayang kawin hayang kawin cing hayang kawin teh ka saha kawewe da ieu teh lalaki heeh eta awewe nepi ka hayangna teh nyeta eta naon teu eta we teu pantes Itu etis dicaritakeun adalah. teu etis dicaritakeun oge saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiwung malengpeng pake kumuning kitu da kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu atuh dosa ai taeun nyari saya teh masa kumaha oge Ngajul bulan puasa kan. nya eta awewe na urang mana rumawi duka urang mana-mana mah ngan anu jelas ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja putri raja sautik nyambung tapi ini rupa ieu teh ieu teh saha awewe anu dipika hayangna anu dipi kapalaina teh sate ngaranna teh Virginia sih hah Virginia sih ini gete kena celi aing ngaranna teh Wirginingsih woi ya rawas atuh jelema mun suka teh ngagabruk borok wae nek dikitukeun da lamun enggak gabruk ka dieu mah da dikitukeun oge moal teh ka ditu karunya ka si ieu kunaon ai salira aduh tobat ngaranna teh Wirginingsih aduh Allah. ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu Putri Raja di mana panggih ai panggihna teh teu pira dina ngimpi itu Bakat ku aral. dina ngimpi samuhun Malam naon. cing malam naon harita teh malam naon malam libur malam naon malam Jumat hah malam Jumat malam Jumat Aisyah aku nake karepesan Luas aral. itu jelema ngagebeg wae sarua pisan ieu Panggihna di mana? cing di mana panggihna di rel salah lain di taman menurutku di taman itu Geus bandel deui. taman mini aduh kieu atuh ayeuna mah cing dua bulan ai kaula teh ua na Wirginingsih sabenerna sakulan ua na Wirginingsih lu teh ua aing teh cicing
awas kawatar. sing sadar Hah? cicing Wah duduk teuing waduh nuhun wah uken wah uken mimina teuing atuh ngambak ceu ilis kaula teh boga adi jadi raja kakasih teh Prabu Kanda Kamurgan ari kaula teh lansukna jadi pati ai raja kaula teh kagungan putih kakasih teh Wirginisi nyaeta hayang kawin ka Jingga alhamdulillah Gusti nuhun Pucuk nih. lah tere kawin aing cicing montong haripet ku teu teureyeun dola teu sangka sih bakal papanggih jeung si teteh aing teh dola cita-cita tiba heula bulan madu teh aing hayang di kebun suuk Yuk eteh. gitu ya nuhun lah sarua malam Jumaah tangan ieu teh dosa ti kampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah panggih di kieu kaula goreng patut boa-boa ieu mah teh pokona mah kieu we na mah wayahna eta asna jingga lanceuk ajeun dawala dek dibawa ku kaula ka nagara kaula nuhun cicing aing teh di rapalan lah cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing tiasa sakedap ka itu naon sakedap ka itu abdi rek badami heula sok aing si laing bet ngahambat dawala dek teh hayang geura tepung jeung aceukna jeung aceuk sia Jeung si Ayang. hayang buru-buru panggil jeung si Ayang aing teh teteh si laing ulah sok kitu nah aing sia bet ngahalang-halang wae lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu oh cenah awewena ge aya di kuring teteh heula urang sabenerna mah tadi Jadi nuturkeun carita. henteu ujug-ujug ngabejakeun eta ai kitu bisi culik pake wiwaha segala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijeun parepeh Ayang dipakai cocok. Hong gitu. ulah kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku tenang kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge kararosong